Three, two, one. Sabada urang diajar ngeunaan unsur-unsur carpon, ayeuna nyaeta urang ngaguar ngeunaan kumaha nulis carita pondok. Rekepkeun barudak. Nulis carita pondok dina bagian bahasan geus dipedar yen carita pondok teh mangrupa karangan atawa carita rekaan dina wangun basa lancaran atawa prosa fiksi teh. Hartina carita pondok mangrupa hasil reka cipta pangarangna. Jadi aya nu ngaciptakeun. Saha nu ngaciptakeunna nyaeta urang. Jadi lain lalakon anu nya kajadian memang bisa oge dijadikeun dadasar pikeun ngarang carita pondok. Tapi ngan saukur pikeun bahan hungkul. Tah, di dieu anu aya dina layar teh aya rangkai karangan carita pondok. Jadi saupama hidup ku bapak di piwarang ngadamel carita pondok, langkahna nyaeta hidup ngadamel heula rangkai karangan carita pondokna. Kumaha cara nyieun rangkai karangan carpon teh? Kahiji, tamtuna hidup kedah apal heula unsur-unsur carita pondokna. Misal, tadi kan unsur-unsur carita pondok teh aya genep. Tah, ku bapak digigikeun kawas kieu contohna. Aya palaku, aya tema, alur, latar, pusat implengan, amanat. Nah, dina palaku kumaha? Urang tiasa ngadugikeun saha palakuna. Contohna misalkan palakuna Budi, Awan, Ayang. Nah, eta tiasa diseratkeun palakuna saha. Terus sabaraha urang palakuna? Arek sabaraha urang dina hiji carita anu bakal ku urang dijieun teh. Misalkan aya 5 palaku, atas 5 palaku diserat dina buku. Nu katilu naon hubunganna palaku utama jeung palaku sejen. Tah ieu kedah apal oge palakun. Nah ieu ngasa ukur ngadukung hungkul carita atawa engkina dina pasoalana ieu ngabantuan dina pasoalana atawa kumaha. Tah eta gumantung si pangarang mosisikeun palaku dina eta carita. Sarta anu terakhir palakuna kedah apal watekna. Nah bager antagonis, protagonis. Nah, eta urang kedah apal toh mosisikeun jalma palaku dina eta carita pondok. Anu kadua nyaeta tema. Nah, di dieu ku bapa dicontohan naon temana carpon anu rek dijieun teh. Saupama urang apal carita pondok temana kawas kumaha, maka engkin carita anu bakal ditulis teh gampil. Kumargi urang apal alurna ka mana. Tangtosna nu katilu nyaeta aya alur kumaha jalan caritana. Nah misalkan arek belok ka kanan heula atau belok ka kiri heula teras lurus mudun naik gitu. Tah eta alurna kumaha dikedah ditangtukeun ti awal keneh sangkan engkin nalika nulis carita pondokna babari. Sarta anu katilu nyaeta di mana ngamimitian mangkat carita. Nah misalkan ti ngalahirkeun ti orok. Nah misalkan bade nyaritakeun ti SD, nah bade nyaritakeun ti SMA, di SMP, misalkan di SMP na di kelas mana gitu. Biasa dimimitian caritana di mana. Tangtukeun ku hidup. Anu kaopat nyaeta tangtukeun oge latarna, di mana kajadianana, iraha kajadianana, kumaha kayaanana. Jadi saupama urang apal di mana iraha kumahana, gampil engkina. Nu ka-5 nyaeta pusat implengan. Kusaha eta karangan dicaritakeunana? Nah mungkin ngangge caturan jalma kahiji atawa caturan jalma katilu teh. Nu terakhir nyaeta aya amanat. Nah, lamun dina amanat mah naon anu hoyong ditepikeun ku anu maca teh. Misalkeun ulah Koreaman diajar atawa misalkeun kudu babakti ka kolot. Nah, berarti ki caritana kumaha alurna kawas kumaha lamun amanat kawas tadi. Nu kadua, naha amanat teh kudu ditembrakeun atawa disebutkeun dina carita. Jadi aya amanat anu katembong, aya oge amanat anu henteu katinggal gitu ku pamaca teh. Jadi kedah dipikiran heula oh ieu amanatna, Tah ieu kedah diperhatoskeun. Kunaon kedah diperhatoskeun? Sabab ieu penting pisan nalika hidup di piwarang ngadamel carita pondok. Carana kawas kieu.
Salajengna aya kecap-kecap anu kudu aya dina carita pondok. Sangkan eta carita pondok teh menarik, oke carita pondokna ngandung unsur-unsur atawa misalna ngandung sastra gitu. Tah dina bahasa Sunda mah kedah ngabogaan ayana kecap pangantep, kecap panganteur. Kecap pangantep teh nyaeta kecap pikeun nandeskeun atawa ngantepkeun bagian kalimah anu pentingna. Anu kaasup kecap pangantep teh nyaeta teh, mah, bae, oge, wae, deui, keneh teh. Ya contohna di handap. Kuring teh rek meuli beas di Pasar Baru. Nu kadua aya contohna masnah ge moal milu ka Yogyakarta. Katilu aya contohna kuring bae anu indit ka Jasingamah. Nah, aya oge contohna sanesna kuring oge isukan ulin ka pila kahyangan. Tah ieu contoh-contoh kecap panganteur. Anu kadua aya kecap panganteur. Kecap panganteur teh mangrupa kecap anu fungsina pikeun nandeskeun kana pagawean sangkan leuwih antep teu eces gambaranana. Kecap panganteur minangka hal anu unik dina basa Sunda nu teu aya bandinganana dina basa Indonesia. Contohna bluk labu, hik ceurik, gek diu, cik cikik seuring. Jadi contoh kalimat kieu. Kamari urang teh lieur teras gek weh diuk dina kursi. Tah eta mangrupa contoh kalimah dina kecap panganteur. Salian tina kecap panganteur oge kecap panganteur aya oge kecap bituna rasa. Kecap bituna rasa teh mangrupa kecap anu ngebrehkeun rarasaan. Maksudna naon? Ngantepkeun anu karasa ku hate kayaning sedih, bunga, kuciwa, keheul, ambek, kaget atawa heran. Cara nuliskeunana dituturkeun ku tanda koma. Upama dituturkeun ku kecap sejenna, aya anu ditungtungan ku panyeluk, aya oge anu ditungtungan ku tanda pananya. Eta mah gumantung kana fungsi kalimahna. Kecap bituna rasa kaasup kana kecap panyeluk. Bahasa Indonesia nama kata seureup teh. Di handap aya sawatara contoh kecap bituna rasa dina lalapna kalimah. Contohna kawas kieu. Euleuh eta si Ujang menigeus jelug kitu. Atawa Mang Acim hitut. Aing mah kakarake dikepel geus kotor deui.